ngababatan di handapkeun mega malang ditanasa di kakaya kateleungesan Musa estu eta jalma geus lila ngadon lunta nyanapkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalungser ku raja pati taya pisan anu bela ni asih kana dirina kana dirina teu teuingeun leungeun deungeun tega temen teu teuingeun kaniaya bebeakan kamalinaan jalma geus lila ngadon lunta nyanapkah keturunan jeung pamajikan pamajikan dedeh teuing lalaki ngalungser ku raja pati taya pisan anu bela ni asih kana dirina kana dirina dedeh teuing
pisan anu bela